Bismillahirrahmanirrahim. Bab mertelakeun naat atawa sifat. Naat kalimat nu anut ka man'utna dina rafa'na nasobna jeung khafadna nya kitu deui ma'rifatna kirahna nahana atake kita to sababina koma jaidun al-akilu rofana jidanil akila contoh nasobna marrobi jaidinil akili hafadna fek contohan deiku anjeun misilna ma'rifat kalimatu du kamu ayanu kabagi kana lima lumayan nyata isim domir cara ana anta isim alam cara jaedin wa makata jeung isim mubham yakni isim isyarah jeung isim mausul ieu henteu salah tuluy isim nu aya alif lamna jeung isim anu diidhofat ka salah sahiji tinu opat ieu tasakitu ulah poho kanu bieu kanyahokeun patokan isim nakirah nyaeta tiap isim nu sumarambah dina jinis teu tangtu kasahiji ijenan cara rojulin reujeng parji ta'rif nu gampang sakur isim nu pantes kaasupan alif lam sing parantes dina jinisna teu tangtu kasahiji dina ijanan lieur bab mertelakeun atap telapat nu anu tula khilaf bari make perantara harap atap jumlah harap atapna aya 10 wau pasuma au am imma tong ngeluh bal jeung lakin hatta teu kaliwat anu tetep dina sapalihna tempat lamun atap kanu ropa pek ropakeun lamun atap kanu nasob pek nasobkeun lamun atap kanu khofad pek khopadkeun lamun atap kanu jajem pek jajemkeun cara koma jaidun wa amrun pek tiron reujeng lapar aitu jaidan wa amron jeung marortu bi jaidin wa amrin wa jaidun lam yakum wa lam yakud tigin teu nyambung euy lagama sakitu heula we nya mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum tong hilap tong hilap share subscribe mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.